Ayah goreng patut kagujang. Sor mateng Hey. Rupa kuring cek batur mah goreng patut kuring seri dapat mana nyapisan bahasa beda eta aduh barogokeun kuring hate sedih malahan hate sabalik lamun rupa akang kasep meureun riweuh pikeun ngabagikeun cinta ngalepoe awewe antayna ratang parenta dikawin kajeun bari dejanungi ye batur-batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah piluan ye batur-batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep tong dibawakan rupa kuring cek batur goreng patut kuring sering da mempagna nyapisan pada eta eueuh anu barogokeun kuring hate sedih malahan hate gembira sabalikna lamun rupa akang kasep meureun riweuh pikeun ngabagikeun cinta unggal poe awewe antayna ratang marenta dikawin kajeun bari dicanduke di batur-batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah piluan batur-batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep tong dibawaan Ada ku sabab ipok nu kasepna tong dibawaan ka dieu waktu sekarang tanya kapan urang tanya Kang Nano sanes sono ka wargi-wargi sadayana aya paribasa urang teh unur katingali pundu datang ka tingali tarang beulih aya careosan nu kirang srek sareng mamanahan bapak ibu sadaya mugi nawakub heda urang Sunda mah cawoka ieu calung amor hiburan mana cenah kamara nukapna eta mah meureun lamun Cimalaka meureun bebas ka mana we lah pokoknya lamun urang Cimalaka beureun ka Uing, urang Cimuja ka Ujang, urang Sumedang beureun ka Kang Nanu, urang Mandala SMTP. Oh nya ka SMTP ka Ipok. Anu ulah dibandingkeun Ipok. Oh Kang Nanu jadi nonon sumping wae ka SMTP gitu. Tah kitu palawargi sana rupina sakitu nu kapiatur, urang pungkas wae ku lagu Mitra. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lawan bodas sulam era di wiru sisin Aya nama mika welas mika eman anjaka kekat
bulan poyan papayuna